Ada. Ah. Gil. Di bumi ada kasur. Si mamah beli kasur karena naon? Oh, keur bobo. Biasa gitu. Gil. Di bumi aya kasur. Ya, Si mamah meser kasur karena naon? bobo. Oh, keur bobo. Praktekeun. Praktekeun Gil. Sok cobian meser kasur keur bobo kumaha? Meser kasur keur bobo praktekeun sok. Ya mula-mula teh kan motor sok Hmm. ka toko kasur terus ka dieu terus bobo. Biasa meser kasur keur bobo. Benar tuh? Meser kasur keur bobo. Salah. Keur beunta tuh mah mau keur bobo meser. Ya. Ya benar ya? Oh keur beunta mau nyok. Meser kasur keur bobo.